ulah disiar. Sayangan mah keselamatan kerjiwa. Pergi deket jenuh di luhur, sugan we aya jalan keluar. Ulah kersulit dipersempit bagi ribu. Udah gendut diuk dina karung adina sumut samutut bari jeung hitut. Bulak balik nulis nomor kode buntut. Beki lila eta nomor beki pabaliu. Dina otak hayang gera-gera beunghar. Kaedanan ku jumlah hadiah besar. Disangka nak main judi bisa beunghar. Nu puguh mah balangsak nepi ka modal. Jalma-jaman kiwari hirup nang ngimpi. Sok ngahontal nu puguh moal ka tepi. Sagala rupa hayang ngadadak jadi. Mumul capek halal haram teu paduli. Bahaya deh. Omong kosong main judi bisa beunghar. Loba bukti harta beak lengkah sasar. Mun geus nyandu sirah jangar asa bencar. Zaman susah cilaka ulah disiar. Ulah jamoman jalma-jaman kiwari hirup nang ngimpi. Sok ngahontal nu puguh moal ka tepi. Sagala rupa hayang ngadadak jadi. Omol capek we haram ge bae lah. Ikhlas mah nu berat ge jadi hampang. Ku syukurnya kitu deui nu hese jadi gampang. Sing percaya lu ulah sok luhur siga jalma teu iman. Manusia pangsangsarana nu ngarasa kurang wae. Najan hirup sarwa aya lubak libuk harta banda. Omat ulah kajongjonan harta lamun salah mawa. Jadi pangbeberat hisab dina yaumal kiamah. Manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur. Ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan. Baca mun bisa diturun. Pupus melangtong hariwang ibadah bari ikhtiar. Anu maha welas asih moal mikah deudeuh pasti. Miskin lain alasan keur luhlah. Sugih lain alasan keur tanggah. Nasib mau ukur lalakon maju mundur kumaha urang. Nasib mau ukur lalakon hayu syukur ulah kufur. Lain kabagjaan nu ngalantarankeun syukur. Tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun baja. Syukur teh lain dina kaayaan keur bagja wae. Tapi dina kaayaan sagala kakurangan oge keukeuh urang kudu syukur. Urang kudu bagja, kudu ngarasa bagja. Lamun urang hirup bisa syukur nikmat salawasna luhur. Manusia nu pangbeungharna
manusia lawasna syukur ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan. Pupus melangtong hariwan ibadah bari ikhtiar anu maha welas asih moal reureuh mika deudeuh. Miskin lain alasan keur luhlah, sugih lain alasan keur tanggah, nasib mah ukur lalakon maju mundur kumaha urang, nasib mah ukur lalakon hayu syukur ulah kufur. Lain kabagjaan nu ngalantarankeun syukur tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun bagja. Pan geuning loba lur jelema teh lamun dibere gering sapoe meni aral tapi dibere sehat belas-belas tahun tarsuh, dibere sangsara sakedeuk aral dibere beunghar welas-welas tahun tarsuh. Ayo ayeuna mah urang syukur salawasna dina kaayaan kumaha wae. Lamun manusia tatar Sunda salilana ukur hayang dihuapan naon jadina hayang manen kudu melah hayang nepi kudu indit ulah nyaring bari perut rek kumaha jadina lamun manusia tatar Sunda salilana ukur hayang dibantuan naon jadina geus lain waktuna keur silih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampak gawe babarengan hayang manen kudu melah parahiangan brodi juru parahiangan brodi panto ngalayah di tengah imah nyademah ripah subur subur makmur kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara ayah segala ayah nyampak segala nyampak beunghar lain carita daek kari daek nah kumaha jadina lamun manusia di tatar Sunda salilana ukur hayang dihuapan naon jadina hayang manen kudu melah hayang nepi kudu indit ulah nyaring bari perut rek kumaha jadina lamun manusia tatar Sunda salilana ukur hayang dibantuan naon jadina geus lain waktuna keur silih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampak gawe babarengan hayang manen kudu melah parahiangan brodi juru parahiangan
Jangan bro dipantau ngalayah di tengah imah nyagemah ripah subur makmur kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara ayah segala ayah nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daek nah erek kumaha jadina lamun manusia tatar Sunda salila syukur hayang dibantuan naon jadina. Palangsia bener teh ngancek sorangan. Sok rajen kamemelangan mikiran diri pribadi dimana jeung reka mana cenah hirup kudu urip waluya lahir jeung batin nyaho nu bener nu palsu ngan hese neanganana sok inggih salah pamilih palang siang bener teh ngancek sorangan. Dimana ayana tingtri dikotek tak di teangan lain deui lamun diri tacan wani nalukeun tujuh nuluhung wayahna dina maya ngarungkupan katumbiri anu aya di daya karang tangtungan angkehan karek rumangsang jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang penting samemeh sariak layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang angkehan karek rumangsa jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang penting
samemeh sariat layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan meulang ngalong kewang teboga bawaan meulang. Lalakon mangsa katukang ngawangun rasa hariwang ringrang melang ngalong kewang naon atuh bawa mulang nafakuran lalampahan nawanci umur kiwari ampun Gusti teteh ladiri mungsa ukur ingkar tur lali muka Gusti abdi sumuju mungka Gusti abdi nedapi tulung kalintang lami abdi ngantunkeun angkuh sombong nyapirakeun ya Rahman ya Rahim Qadiran Aliman nawanci umur kiwari ampun Gusti teteh ladiri mungsa ukur ingkar tur lali muka Gusti abdi sumuju mungka Gusti abdi nedapi tulung kalintang lami abdi ngantunkeun angkuh sombong nyapirakeun